Nggak candot. Ya wah di orderan ya. Orderan awal deh. Ini lo bakainya ya, anjing yang ngacak ya kumaha ieu teh. Tuh, karek 45 itu. Kumaha tuh. Tuh nanti kali heula eta tah. Apa keur geuring teh gara awak euy ikut. Nah, ieu tah. 1510 acan, 8015 acan. 1220 ge acan ya jeung hiji 45. Arah acan nih ka mana? Di itu keur nyakotan keneh dang. Coba keneh teh. Urang teh heula ka tukang teh. Tuh ieu pabalatak ieu acak-acakan ieu kunaon ieu? Ieu kunaon ieu? Nyokotan ieu. Aduh, ieu kumaha ieu? Tong cenah pabalatak ieu ieu berak. Tong cenah pabalatak ieu. Sok. Sok angkat kurang cekelan sok. Sok itu kan. Kurang itu kan. Itu si lasun kakak cinak ini itu si lasun. Nah guys, itu jadi proses nyokotan barang biasanya ka dieu guys, asupna tah. Ieu petugasna tah di luhur saware. Ieu saware tah dodo. Tah dodo tah. Dodo. Nah, eta tuh dodo. Ieu 45 teh ka bawah ieu. Sabaraha? 80-20 nu koneng. Jadi itu Pak, di tukang. Nun bayakeun kan nu belah ditu. Oh, di ditu aya loba. Di ditu aya loba sok kurang etakeun. Di belah itu aya loba. Orang teh heula ka tukang. Guru. Bagaimana? Oh, di sini banyak orang, guys. Ternyata tuh, lihat lagi pada ituin. Jadi dia lagi pada ngakutin ya. Kita masuk ke lorong-lorong kayak gini gelap-gelapan ya, ada Wahaji tuh. Masih bisa rip. 90. Sok 80. Sok bisa. 20. Tuh, ini masih tempatnya juga ini di sini. Tuh. Saya ada nemu kopi, kita nginum kopi dulu. Gering bukan berarti tidak mampu cina. Tuh, ada Spiderman di atas, guys. Spiderman 10 iya atas. Gojek. Ayo we diskusi atuh sok set we. Diskusi teh nomor hiji tah ieu tukang jahitna guys tah keur motong kain